Asep Channel, Asep Channel, Asep Channel, Asep Channel. Dongeng tukang pulsa genit. Mama, mah, abi izin badai keluar heula nya. Abi dek meser pulsa. Mali pulsa kasaha ileng teh. Ayeuna teh geus burit KDA araringis. Ringis kunaon ari mama? Da abi teh geus gede, geus parawan. Aringis loba culik, ayeuna mah loba culik. Moal mah, abi ge da bakal bisa jaga diri. Mohon mangahnya abi angkat heula. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sok atuh kade hati-hatinya cu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Meser pulsa. Waalaikumsalam. Mangga lebat. Mangga teh, mangga sedap. Meser pulsa nu 10.000 aya. Mangga. Mana nomorna teh? Nomor sehari Nya nomor teh atuh, maknya nomor saha deui. Sok engal. Ih, hoream teuing ari asaha jeung minta nomor abi. Abi mah da geus boga kabogoh. Apa dek deusian pulsana? Nomor mana atuh anu dek deusian pulsana sok kadiekeun. Ih, mah. Sok atuh, ai maksa-maksa teuing mah. Sok 0898 70 444 858. Sok atuh kadiekeun. Nu 10.000 mah jadi 12.000. Sok. Diisian ayeuna, mangga. Sok teh tos lebat ayeuna mah. Mangga. Nuhun nya tehnya. Eta mah tukang pulsa teh maneh kurang ajar pisan. Manya minta nomor abi maneh genit pisan. Ih, amit-amit. Bikeun aku abi bi nomor si lebe Asep bae antap lamun engke itu nelpon ka abi bakal nanti kasih lebe. Assalamualaikum. Ma, abi wih. Kemana sih mak teh? Mak. Waalaikumsalam warahmatullah. Nyai, ya ma di ruang tamu. Asup. Ngos ilaing meuli pulsa teh. Tos mak. Kan si pulsana genit. Genit kumaha? Kunaon atuh? Kumaha? Ada ariwang mak mah. Nya bieu teh tukang pulsa teh kalah minta nomor abi gerak. Terus kumaha atuh? Nya untung abi mah pinter maknya. Ku abi teh teu dibikeun nomor abi teh ka tukang pulsa teh. Dibikeun we nomor si Palebe Asep. Pak Asep lebe. Tahu gitu atuh anak mak teh pinter. Saha wae lalaki anu minta nomornya hitung dibikeun. Hariwang ayeuna mah usum culik kadenya. Tah gitu pinter. Bagus, mantap. Nyai teh atuh anak saha teh? Anak emak teh. Tah gitu lur ceritanya. Semoga bermanfaat. Oke. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, jeung subrek. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.